Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna Mang Dedi baris naratas bagian ke-17 dina lajenganana carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha nu parantos kalangkung na kantos ditaratasnya bagian anu ka-16 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa alam tiberang. Harita teh di hiji warung aya 2 tangtungan jajakan katelah dolen jeung si Uca nu harita deuk ngaras arek ngarusup cenah nyatana ka talaga nya malah harita ge atuh keur sasadiaan. Kumaha atuh para pamirsa dagangan lajeng nai carita langkung tos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam tiberang di lembur Cibodas. Harita teh aya 2 tangtungan lalaki anu kapalang kurang leuwih 18 tahunan atawa 17 tahunan. Laliumpang paduduaan bangun suka jeung gumbira. Kencling indit si Dolen atuh jeung si Uca teh harita indit malah ditempokeun ku indungna si Dolen anu katanah maeha. Ari maksudna mah harek ngajugdug ka talaga cenah aranakna teh. Sabab didinya mah cenah lamun gusuk teh sok bebenangan da puguh loba laukna. Urang jojo ringkesna ieu carita. Lila di jalan teh kacatur, si Uca jeung si Dolen harita duana geus anjog ka sisi talaga. Terus atuh neangan tempat anu rada ieuh, gog atuh ka hiji tempat anu aya batu lempar terus duanana naraeng. Malahan magdek dariu kabeneran jadinya mah rada ieuh. Sabab kayuhan ku tangkal peuting. Sanggeus bukdek dari kalawan salse kop atuh kada jijir malah terus dipasangan eupan. Nyatana ku cacing koot cenah nu ngahaja menang mawa ti tadina. Sanggeus kitulung eta useup si Uca dialungkeun ka tengah talaga sarta dituturkeun atuh ku useupna si Dolen. Duanana atuh carenaruk we kelawan sabar narungguan usupna aya nu nyangut. Ret kabelah kaler bareh katempo aya saurang lalaki anu keur nguseup deui. Kitu deui dipeuntaskeun eta talaga katempona aya 3 urang jalma anu keur carenakul dina jukut di sisi talaga. Jikana masarua marana oge keur ngararusup. Ari tibeh keduna katempo aya 2 urang budak lalaki anu keur darariuh dina handapeun tangka jamu batu. Ieuh lebah dinyan mah jigana keur ngararangun ari dombana harita teh nyaratuan meunikeun karampus da puguh jukutna katempona teh meuni hejo. Ca euy. Ayeun geus sabaraha poe nya. Si Ece tari leungitna teh ieuh. Geus aya kitu kana 3 poe mah. Si Dolen ngamitian tumanya ka si Uca. Samalama barijeng terus kadawak atuh kana buras malah terus dibuka dihuapkeun jeung gorengan. Kitu deui si Uca manehna oge atuh nurutan terus makin camuil we. Ari panon mah harita teh nutup kana nelon atawa kenur anu nud-nudan. Aya atuh malah aya 4 poe na leuwih jiganda euy. Lamun teu salah mah ayeuna teh geus ngincak kana poe anu kaopat. Tapi geuningan can aya keneh araratannya. Uing mah ngarasa karunya we jeung matir we ka Kang Ahmad sakulawarga. Aduh. Na kamana atuh can kapangginya si Teh Utari teh duh. Uing mun sok asa katempo wae euy. Sarta sok kabayang ku kageulisanana komo tah ari parang panggih di warung eta mah matak deung deuleueun nyeplese jiga bentang film cek batur ge kitu da lin panon uing unggul. Kunaon sia teh Uca mah geus seuli nya
Cek saha utari jika bentang film jika nusok lalajo si lain kana film. Apa ni orang mau anu kitu si anu pesawat televisi aya oge ardio ari jelembur mah tapi da gamaran atuh sia. Oh dinya oyun ge mah aduh lain nempo dina televisi sia teh dengekeun sauca kan aya gambarna tah bentang film teh sok nyeueung uing sok ningali dina kalender geuning tah nya jeung dina jilid buku ning tah sakitu geulisna matak resepe jeung matak bogoh uing maduh euy. Si Doleng ngomongna ditungtungan ku nyekek seri ari panon anteng ngawaskeun kana useup anu katara rada kegenyudan. Sabot kitu red atuh si Uca kebelah kenca teu jauh dina batu anu didariukan ku mananehna. Katempo aya nu ngalemong bodas dina jero cai. Tapi encan sidik nya teuing naon. Encan jelas nya terus atuh ku si Uca teh dititenan kalawan apik. Sanggeus jelas tur sidik kebung si Uca meuning ngaranjung. Malahan panonna ge mencerong kana jero cai. Rai bulu pundukna muringkak teu puguh-puguh malahan mah dia jantungna geratung tutunggulan. Dolen cing tempo itu lagi itu naon si Uca noel kana cangkeng si Dolen anu keur nyanyakal gagang useup. Ya naon sia teh tong sok bari jeung tua toes sia teh kos kakabogoh mane mah getek jeung tibeuran ngomong nu bener atuh. Cek si Dolen beri ngareret kanut nanya ai panon mah mencerong kana jero cai. Dolen cik sok sidik-sidik ku si lain nah naon ari eta dari cek dedes tetempoan uing mah jiga suku jelema. Manya ya surca make jeung cokor jelema sagarupa. Mata kadola tu cingcuk sidik-sidik ku si lain. Sabab anu kadola ku dewek mah ku panon dewek mah eta teh jiga suku jelema. Cek si Uca keukeuh ngomong kitu. Bari jeung tutunyuk deui. Ari hatena jadi deg-degan. Cenah ngaganggu wae aing keur aya nu nyangut oge sia mah. Cenah urang sidikeun heula ku daek. Aya urang koer mun heueuh aya. Kitu pok-pokan si Dolen bari jengjung nangtung jerut turun tina batu terus atuh leumpang muru ka sisi talaga. Sanggeus kitu kop kana awi leutik anu ngagoler we malah terus atuh dicokot tekung silila atuh geus balik deui bari jeung mama awi kurang leuwih aya meureun 2 meter mah. Ya ayo urang koer ieu Nah, mana tuh tetenya meni bodas katingali teu kumaneh. Aman dewek nu pangheulangan heula ge. Sok atuh koer kumaneh euy. Apaan maneh anu nyekel awina oge? Nya hobrak. Kek urang koer euy. Nah, untunya. Sanggeus kitu kalacat atuh si Dolen harita keneh hanjat. Hanjat deui kana luhur batu terus atuh gong cingogo. Ari leungeun anu katuhu nyekal awi. Malahan matur si bake ngoer-ngoer anu ngalemeng bodas. Malah kalangkang oge dina jero cai. Ari si Uca manehna ukur nempokeun we bari jeung rada deg-degan. Da tadi kumanehna mah atuh geus katempo jiga suku jelema cenangan encan sidik pisan. Da puguh can jelas, da puguh dina jero cai. Tekung selila anu ngalemeng bodas tadi koeran we ku si Dolen. Buria cai talaga teh atuh harita ngaburia malah oyag-oyagan anu ngelemong bodas teh atuh ngoleam sarta ditedes-tedes atuh ku si Dolen jeung si Uca beuki lila beuki sidik breh teh teteh geuning suku jelema anu kokoleaban teh sok sanajan dina jero cai oge tapi da teu pati jero lantaran naon lantaran geus sarada deukeut-deukeut ka sisi talaga. Tapi ari awakna mah teu katempoeun jigana bae ngait kana akar atawa kana areuy di jero cai. Si Dolen harita meulikeun ka molotot panonna teh.
sabab ayeuna mah jelas tur yakin katempo ku manehna anu ngalemeng teh tetela suku jelema. Nampo kitu mah tu si Dolen teh langsung mundur, malahan cileung luncat ka tukang bari jeung magorowok da puguh manehna bakat kuruas. Terus nubruk ka si Uca anu aya tukangeun kalawan keburu duanana atuh harita labuh dina luhur batu terus nyuksruk dina jukut. Malahan mah awak si Uca katindihan ku awakna si Dolen. Aduh si gelo sia, aduh alah sia. Si Uca ngaguruk bari jeung nuringis samalah kukulutus ka si Dolen. Terus manehna atuh uga-uga ngingkahkeun awak si Dolen anu nindihan kana awak manehna. Bener suku geuning euy, suku. Si Dolen ngomongna rada gugup da puguh manehna ka cidaruasna. Jajantung bet jadi datu malahan mah beungeutna katarapias koneas. Ti tadi oge cek dewek sia ngan maneh teu percaya wae, cek si Uca bari jeung muniang hudang kitu deui si Dolen anu cengkat. Aduh cah, we ayeuna warek balik heula ya, sabab urang kudu gancang mere laporan euy ka Bapak RT. Tah, maneh daguan heula we jadi atuh. Mong mong ayeuna mending urang bareng ka ditu sia. Sabab we disian aya kudus ngadaguan di dieu mah. Sorangan, aduh, ay siraing sorangan kumaha, pan itu aya batur sejen keur nguseup. Yang aya barudak anu keur ngangondo mah ongko. Aya oge da jaraus ya teh Dolen. Aing tuh dipeuntas jeung dikaler lamun uing ngagorowok da moal kadengeun moal. Ceuk si Uca keukeuh di mual di tanungguan di dinya mah. Da puguh main oge borangan. Sok padahal mah harita teh keayaan alam. Menikeun kabeh ngeras alias beurang. Ayo mana emang borangan pisan biarkeun ku sorangannya. Ayo atuh sia duaan kan barang ayo koro. Ya ayo. Mending oge duaan ngalah puguh jeung deui ngaran Bapak RT percayaan ai urang babarengan mah. Nya bener belah isi dipercayaan nya sorangan mah. Ayo tuh nya sanggeus bebadamian di kitu mah beral harita dua nana lalimpang rusuhan ninggalkeun talaga. Tika catur lila di jalan kulantaran deras tengah lumpat. Si Uca jeung si Dolen teh harita geus anjog deh kahareupeun imah Bapak RT. Malahan mah kebenaran Bapak RT teh keur diuke dina golodog jigana bae karek balik ti kebon sabab katempo awakna dibebuligir malah basuh juuh ku kesang. Punten Pak RT. Si Dolen jeung geus meh bareng harita nyebut punten. Si Dolen jeung si Uca harita pupuntenan atuh Pak RT ret ngareret kanu tumanya. Si Dolen anu geus aya hareupeun jeung si Uca pok Pak RT harita. Arek naon jang ka dieu? Teh abdi teh bade masihan lapor gitu. Oh, jadi ujang tarik mere laporan. Sumuhun Bapak, bade taya nahat aya laporan naon? Meni jika nu palenting abdi teh. Lain kacap ujang atuh nu kitu mah ujang rek laporan sabab penting meureun kitu. Tah muhun kitu. Aya laporan keunan maksud teh. Cik atuh sing bener ngomong teh jang ulah gugup. Kumaha maksud ujang terek naon? Muhun abdi teh aya laporkeun ka Bapak. Naon abdi laporkeunana? Aya suku Pak RT. Iya Allah ya Rabbi, suku teh suku naon? Aya suku-suku kumaha maksud ujang teh? Bapak RT nanya deui bari jeung rada karang-kerung. Da puguh can kaharti pamaksudanana meureunnan. Pok si Dolen harita. Aya suku di Talaga Bapak RT.
kekned aduh mah sumpana ge yuk gerak enga ka ditu tempo we ku Pak RT jika nama jika suku leutik da teu gebrag deui. Oh, benar tadi yang dolen uca. Kade sia tong heureuy ya kade we kakolot ye. Ai teh teu pamali eta. Henteu Pak RT sumpah keked lah tanyakeun eta ka si Uca. Nya eta teh yang Uca. Sumohon Pak, nuhun. Laras Pak telepat aya suku kakeum ku cai Talaga Pak. Barang adenge laporan anu sarupa kitu. Hate Bapak RT jadi rada deg-degan oge ras inget atuh Kanyi Utari almarhumah anu geus lila lingit. Sabab ceuk si Dolen tadi cenah suku anu katempo teh jiga suku awewe. Samalah Bapak RT atuh jeung geus tegue boga boa-boa. Eta teh awak Utari. Nya harita kene aduh boa-boa imah ye. Bapak RT harita ngagereneng ngomong sorangan. Boa-boa naon Bapak RT? Harta si Uca melong atuh bari jeung melong ka Pak Uca sabab si Uca melong ka Pak RT. Pak RT melong ka si Uca sabab can ngarti kana omongan Bapak RT tadi. Kieu atuh yang ayeuna namanya yang Uca jig ayeuna mah geura ini teh ka imah Bah Sanip sarta bejaan Jang Ahmad lan tanya Kajang Ahmad jang nyusu ka Talaga kitu bejakeun tungguan kukuring di itu tah. Ari Jang Dolen indi ka imah Den Darma nyaho teu. Pumina Juragan Subrata tah kadinya sarta bejakeun kudu gancang-gancang datang ka Dalaga WKB nya tah. Ari kuring arek ini teh lah ka imahna Bapak Ici nya sugan jeung sugan we parang geus balik tah kitu ka harti teh Jang. Janten kitu nya nabi ka imahna Kang Darma nya. Dolen ka imah Darma tah Jang Uca ka imah Jang Ahmad nya sok ka ditu. Cek Bapak RT harita teh mere parentah ka Jang Dolen katut ka Jang Uca. Si Dolen jeung si Uca harta kene duanana bareng amitan ka Pak RT. Terus ngaleos ararindit ngajalankeun sakumaha anu geus diparentahkeun tadi. Nyaeta deuk mere beja cenah ka kulawarga Bah Sanip malah harek ngabejaan ka Darma. Sedangkeun Bapak RT na terus we hartasna gancang ngajuang baju tina sasampayan sarta rap dipake kencis ini turusuhan sanggeus kitu harita teh deuk ngajungjung ka imahna Bapak Ici cenah anu memang teu pati jauh ti dinya mah. Tekung silila Bapak RT harita geus nepi ka nu dijungjung jeung meuni kaparengan pisan atuh Pak Ici oge harita teh keur aya sanggeus ngabuih ngomong sakedeung atuh ngeunaan laporan ti Jang Duloh jeung si Uca nya terus sarta kene oge ari di ngajungjung ka Talaga samalah dibarengan ku Jang Odang atuh Jang Oman anu parang panggih di jalan. Malah katambah-tambah di atuh ditambah di kusabaraha urang tatanggana anu ngadengeun nu kabeneran keur araya nya antuk nama jadi ngabri melobaan sabab harayang nyaho cenah. Sabut keur kitu di jalan amprok jeung Abah Sanip katut Jang Ahmad nu dibarengan atuh geus si Uca nya atuh jadi bareng saarea leumpang ngageredi ngajungjung ka Talaga. Dicatur di jalan aya nama urang kocap geus tara nepi we kalau dijungjung. Terus muru kana batu lempar anu tadi dipake nguseup ku si Dolen jeung si Uca. Malah tekung selila oge sarerea geus anjong greg atuh sakabehna rugreg arireuna. Alah Jang Uca di dieu tempatna teh euy
Bapak Ici ngareret kasih Uca anu keur nangtung ngariung jeung batur-baturna. Pak Ici di dia. Si Uca ngawalon bari jeung terus nyampurkeun, malah terus kalacat unggah kana luhur batu. Malah breh katempo jijir anu tadi diparake museup ku manehna oge masih aya keneh we jadinya. Itu deui buras jeung gorengan aya keneh. Da pugu atuh can beak tadi teh kalacat. Pak Ici oge atuh harita naik ka luhur. Maksud teh ka luhur batu terus nangtung gigireun si Uca. Lain di belah mana Cak? Geuning teu kadeuleu ieu mah Ya. Balik dia Pak Ici. Tah di tadi teh dikoer-koer ku si Dolen. Tuh awina oge aya keneh. Mangawe atuh koer deui ku Bapak. Jika nama tadi teh sukuna ngalalap deui ka handap. Si Uca arita nunjuk kana jero cai. Sarta breh didinya katempo aya anu ngalemeng bodas. Anu bentukna mah memang jiga suku jelema, tapi can pati jelas. Sabab can aya anu bisa mastikeun bener jeung henteuna sabab kakeueun keneh ku cai. Kik kadiekeun tah atuh awina cokot keun urang koer. Ceuk Pak Ici gap atuh harta ken oge awit teh dicokot ujang odang terus hor diasungkeun ka Pak Ici. Malah tik haraya oge bukap atuh harita ditampanan terus atuh dipake ngoer-ngoer anu ngalemeng bodas teh. Kabener eta awit teh rada panjang. Jadi bisa nepi. Nampok itu atuh sakur anu aya jadinya mah harita mah oge malancerong kana beungeut cai. Tepat di katara ada di sisi mah da pugu atuh rada jauh. Sabot keur kitu katempo cai teh oyag-oyagan sabab kaoyagkeun ku awi teh. Breh atuh katempo aya barang bodas anu ngoleam sarta jelas pisan katempona ku Bapak Ici. Tapi telila atuh lap deui ngaralap terus kokoleaban di jero cai kabawa ku cai anu oyag-oyagan. Nampuk itu gebeg-gebeg atuh harita Pak Ici ge ruas. Tuh geuning jigana mah heueuh eta teh suku jelema. Pak Ici ngomong setengah ngagorowok ka Bapak RT da puguh manehna sorangan oge atuh ngarasa kaget jeung ruas. Nya kitu Pak Ici. Eta teh suku saha atuh eta? Ieu mah ai Pak RT juga nama bener suku awewe euy. Itu ceuk Pak Ici deui. Bari jeung malong kana suku teh. Tapi awakna mah can katempoeun. Sabab naon sabab masih keneh aya di jero cai. Sadeng Kijang Ahmad jeung Basani barang nyaksian kitu teh duanana katara meuni pararias. Samaladak dumadakan awakna oge atuh ngaleper. Pikiran geus goreng we sarta boga sangkaan. Lamun eta teh bener-bener suku Nyi Utari. Sok atuh dah ai kangarana. Ai ngarah yakin mah suku saha tah. Urang turunnya kana cai Jika nama dah mau jero-jero teh yang di dia mah paling oge ukur seret cangkeng terus orang bawa hanya ke darat. Cek Bapak RT harita ngadenge kitu pok Pak Ici deui. Ayolah ke joge keun kuring anu turun mah heula yeuh. Kitu cek Pak Ici. Bari jeung terus cerut turun tina batu. Malah terus supuna turun atuh kana beungeut cai. Sok, sahada yang naik milu turun. Cek Pak RT atuh tumanya kanu sakuno area didinya anu keur ngariung meuning ngagimbung. Abdi Pak RT. Oh, Jang Ahmad, mangga sok. Jang Ahmad deui harita. Arek turun cenah. Malahan mah dibaturan deui kudu duaan. Nyatana Jang Odang. Sok Jang Odang kebenaran euy. Tukang teleum si laing mah sakalian jeung Jang Oman teh tah ngarah jadi opatan. Itu cek Bapak RT bade jeung ngareret ka Jang Odang jeung Oman. Malahan mah teu haresa terus atuh. Duanana singkil malah juru turun kana beungeut cai talaga. Marengan Jang Ahmad jeung Bapak Ici.
Ari mimiti nama cai talaga teh deet, tapi edas sang disada tengah mata teh geding jero samalahan mampir nepi kana sercangkeng ngan untungna teh atuh harita untungna teh atuh harita marengannya Ahmad jeung Pak RT ari mimiti nama atuh cai talaga teh deet ngan untung harita teh jeung Ahmad jeung anu tiluan teh geus bisa sok teuleum dileuwih cenah malahan mah bari sangojay jeung ngadeui di mata hese ari urang lembur kitu mah sarta meni ngajajar harta ngadon ngalajuanan bari jeung masing-masing hatena ratug tutunggulan sang geus ancurup atuh kana cai talaga Jang Ahmad Odang jeung Oman panonna atuh marencrong kanjero cai ti sirikna dibele-belekeun dahayang sidik bisa nempokan ngelemeng bodas teh. Kebenaran caina teh herang lebah dinyama jeung deui teu pati jero di ongko. Jadi bisa katingali keayaan kalawan jelas. Breh teh di jero cai teh katempo. Aya hiji tangtungan jalma anu ditalian ku tambang tapi geus arek udar tambangna teh ngan tambangna ngait keneh kana batu jadi teu bisa ngambang ka luhur malahan mah jelas pisan katempo lamun eta jalma teh layon salah saurang tangtungan awewe sabab mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah Mang Dedi baris nerata sebagian anu ka-18 na hatur nuhun loh kumaripi perhatosanana Ulujeng kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.